Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wal anbiya'i wal mursalin wa ulai wa suwari wa sholihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa ususan laru syabru qari ajilani wa ususan laru syabru qari ajilani wa ususan laru sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ususan laruhi musanniful kitab Qatrul Goes fi Masail Abilais al-Bantani al-Jawi nafallahu bil muslimina amin wa sulim wa purwihim wa silsilatim wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun kana pangaosan kitab Qatrul Goes fi Masail Abilais anu aya kitabna mangga halaman 7 anu katinggaleun hancana mangga pilari we di playlist ti mimiti halaman kahiji 2 3 4 5 genep ayeuna halaman 7 aya dina playlist kitab Qatrul Goes fi Masail Abilais ngabahas masalah keimanan. Kamari teh masalatun ari teh hiji masalah idza kila di mana-mana dicarioskeun laka kanjeun wakam sareng sabaraha kitaban ari kitabna anzala anu diturunkeun ieu kitab alan biahi ka pirang-pirang nabina Allah. Lamun aya nu nanya sabenerna sabaraha hiji si ari kitab anu diturunkeun ka pirang-pirang nabina Allah teh pajawabu mangkari jawabna miatu kitaban eta aya miatun eta aya 100 naonana kitaban kitabna warbaatun jeung warbatu kutubin jeung 4 pirang-pirang kitab. Jadi sadayana kitab anu diturunkeun ka nabina Allah teh eta ya 104 kitab. Angzala nurunkeun sahallahu Gusti Allah minha tina ieu 100 kitab teh minha tina ieu 104 kitab teh asyara kutubin kana 10 pirang-pirang kitab ala Adam alaihi salam ka Nabi Adam alaihi salam. 10 kitab diturunkeun ka Nabi Adam. Wa angzala jeung nurunkeun sahallahu taala Gusti Allah taala minha tina ieu kitab anu 104 teh khomsina kitaban kana 50 kitab atau khomsina kana 50 naonana kitaban kitabna alasis kana Nabi Sis alaihi salam. 10 ka Nabi Adam, 50 ka Nabi Sis geus 60 tah. Wa anzala jeung nurunkeun sahallahu Gusti Allah taala bari mal Gusti Allah min hatina kitaban 104 teh salasina kana 30 naonana kitaban kitabna ala Idrisa ka Nabi Idris. 30 ka Nabi Idris. Jadi 80 tah alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam. Wa anzala jeung nurunkeun sahallahu Gusti Allah tah ieu hancana yeun kamari atos ngabahas masalatun dugikeun ka wangzala ina wangzalaeun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nembe 80 kitab tinggal 14 kitab deui. Wangzala jeung parantos nurunkeun saha Allah taala Gusti Allah taala min hatina ye kitab anu 104 asara kutubin kana 10 pirang-pirang kitab ala Ibrahim alaihi salam ka Nabi Ibrahim alaihi salam. Tah 10 kitab deui ka Nabi Ibrahim 100 kitab tah. Tinggal 4 deui berarti. Wakila sareng dicarioskeun inna fi suhufi Ibrahim sanyanya eta tetep dina pirang-pirang suhufna Nabi Ibrahim hadil kalimati ari pirang-pirang kalimat yang bagi anu misti lil akili ka pirang-pirang anu berakal non ayakuna yen tabukti ieu si akil hafidhon eta ngaraksa lisanihi kana lisana ieu si akil arifan tur anu nyaho bizamanihi kana zamana ieu si akil mukbilan tur anu narima ala sya'nihi kana kang tingkah lakuna si akil karena kelakuan si akil.
Wa anzala jeung parantos nurunkeun saha Allah Gusti Allah taala bari maha luhur Gusti Allah al Injila kana kitab Injil jumlatan kalawan gemlenganana ala Isa ka Nabi Isa alaihi salam. Ala Isa bin Maryam ka Nabi Isa putrana Siti Maryam alaihi salam. Alaihi tetep kana Nabi Isa assalamu alaikum salamatan. Jadi tadi 100 beres tah. Anu hiji anu opatna nyata Injil, Jabur, Taurat jeung Al-Qur'an. Tah anu opatna, anu 100-na tadi terus dibahasnya. Jadi 104 kitab. Tah 10 ka Nabi Adam, 50 ka Nabi Sis, 30 ka Nabi Idris, 10 deui ka Nabi Ibrahim, 100. Anu opatna hiji Injil turunna ka Nabi Isa alaihi salam putra Maryam. Wa anzala jeung parantos nurunkeun saha Allah Gusti Allah taala bari mal Gusti Allah at-Taurat kana kitab Taurat jumlatan kalawan gemlenganana ala Musa bin Imranin ka Nabi Musa putrana Imran alaihi salam. Tah jadi kitab Injil sareng kitab Taurat mah diturunkeun teh sacara gemlenganana jadi henteu jiga Al-Qur'an ditungtut turunna teh. Jadi blok-blok gitu sekaligus diturunkeun teh. Al-Qur'an mah kan dituntut diturunkeun saca salami 23 tahun Al-Qur'an. Tetapi lamun kitab Injil sareng Taurat mah diturunkeun teh jumlatan kalawan gemlenganana, kalawan sageblenganana gitu. Langsung full, langsung sa kitab gitu diturunkeun teh, diwahyukeun ku Gusti Allah teh. Qala ngadawuh saha ba'duhum sawarena para ulama at-Tauratu ari kitab Taurat wal Injilu sareng kitab Injil teh ismani eta dua nama Ibraniani anu bangsa Ibrani duanana. Wakila sareng dicarioskeun deui ieu ka naon Suryaniani anu bangsa Suryani duanana. Kitab Al-Qur'an jeung kitab Injil jeung kitab Taurat teh. Kazaburi sapertikeun kitab Zabur eta bangsa Suryani. Wakila sareng dicarioskeun sumiat dinamianon at-Tauratu ya kitab Taurat bidzalika kunami Taurat. Lianna fiha kana yen sanyana eta tetep dina ieu Taurat teh nuron ari aya cahaya. Yukhriju anu ngaluarkeun Gusti Allah bihi kana ieu ku ieu nur minadh dhalali tina kasasaran ilal huda kana pituduh. Jadi liana fiha nuron. Jadi dinamian kitab Taurat teh kusabab ngaluarkeun Gusti Allah liana fiha nuron yukhriju minadh dhalali ilal huda. Sanyanyana eta tetep dina ieu kitab Taurat teh ari cahaya anu ngaluarkeun Gusti Allah ku eta cahaya tina kasasaran kana pituduh. Kama yukhriju sapertieun perkara ngaluar kama sapertikeun perkara yukhriju anu ngaluarkeun Gusti Allah binari kana sieuneu minadh-dhulami tina popoek ilan nuri kana caang sapertikeun ngaluarkeun seuneu sapertikeun seuneu Taurat teh berarti nya moekan dina poek kana caang asalna tempat poek ku ayana seuneu jadi caang gitu. Asalna sasar ku ayana kitab Taurat jadi pituduh tah gitu. Waqila sareng dicarioskeun sumiat dinamian ieu kitab Taurat bidzalika ku ieu Taurat lianak sariha kana sanyana seueurna ieu Taurat talwihatun ari isyarahna wa mu'aridun sareng sindiranana. Waqala sareng ngadawuh sabadum sawarena para ulama sumia dinamian non al-Injilu ya kitab Injil bidzalika ku ieu nami Injil teh li anna fihi kana yen sanyana eta tetep dina ieu Injil teh tausiatan ari aya kajembaran lam takun anu henteu bukti ya tausi anu teu aya ya tausiatan pe Tauratin dina kitab Taurat.
id halala lantaran ngahalalkeun Gusti Allah pihi dina ieu Injil asya'a kana pirang-pirang perkara kanat anu bukti ieu syai' muharramatun eta anu diharamkeun pi Taurati dina kitab Taurat. Nah, kitab Injil masuk dina mian kunaon diaranan kunaon kitab anu di ieu nu hiji di dina mian Injil teh sabab Injil teh bukti cenah bahwa kitab Injil teh sok disebut tausiatan kajembaran kabebasan. Maksudna kabebasan kumaha? Lantaran dina kitab Injil mah perkara-perkara anu diharamkeun dina kitab Taurat teh dina kitab Injil mah haram. Tah kitu. Waqila sareng dicarioskeun sumya dina mian ieu kitab Injil bidzalika ku ieu kitab Injil listikhrajihi karna ngaluarkeunana ieu kitab Injil khulasatan nurit Taurati kana murnina cahaya kitab Taurat gitu. Wa anzalallahu ta'ala Zaburi ala Daud bin Ais sareng nurunkeun wa anzala sareng nurunkeun wallahu a'lam bissawab sakitu heula. Eta nembe 102 kitab, tinggal 2 kitab deui nyata kitab Zabur sareng kitab Al-Qur'an anu bakal dibahas di bab selanjutnya.